Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa kullu ma'i'in jeung ari saban-saban anu ajur. Kharaja anu kaluar eta kullu ma'i'in minas sabilaini tina palawangan dua. Eta najasun najis. Illal mania kecuali cai mani. Wa ghuslu jami'il abwali jeung ari ngawasuh sakabeh cai kiih wal arwasi jeung pirang-pirang tai eta wajibun wajib illa baula sobi kecuali cai kiih budak allazi lam ya'kul anu teu acan barang dahar eta sobi atau ama kana kadaharan fa innahu mangka sanyanyana eta baula sobi eta yathuru bisa jadi suci birosil ma'i ku ngepretkeun cai alaihi kana eta abwal kana eta baul walayu pajeng teu dihampuraan syai'in tina hiji perkara minan najasati tina pirang-pirang najis illal yasir kecuali saeutik minad dammi tina getih wal qaihi jeung utah wama jeung perkara la nafsa anu teu aya darah lahu pikeun eta emak sailatun eta anu ngocor. Iza waqa'a di mana-mana tumiba eta emak fil ina'i kana wadah wa mata jeung maut eta emak pihi dina eta ina fa innahu mangka sanyanyana eta ina eta emak la yunajjisuhu henteu nganajisan eta emak hu kana eta ina. Wal hayawanu jeung ari pirang-pirang hewan kulluhu tegasna sakabehna hewan eta tohirun anu suci illal kalba kecuali anjing wal hinziri jeung bagong wama jeung perkara tawallada anu lahir eta ma minhuma tina itu kalbi jeung hinzir au min ahadihima atawa tina salah sahijina kalbi jeung hinjir wal maytatu jeung ari saban ari bangke wal maytatu jeung ari bangke kulluha tegese sakabehna mayitah eta najasatun najis illa samaka kecuali samak lauk cai wal jaroda jeung simut wal adamia jeung bangsa adam jelema wayug salu jeung dikumbah naon al ina wadah min wulugil kalbi tina kusabab letakan anjing wal hinziri jeung celeng sab amrotin kalawan 7 pirang-pirang balikan ihdahunna ari salah sahijina eta sab amrotin eta biturabi kutaneh wayug salu jeung dikumbah min sairin najasati tina sasesana pirang-pirang najis marratan wahidatan kalawan sabalikan tati anu datang eta najis eta sairun najasah alaihi kana ina wasalasu jeung ari 3 balikan eta abdalul leuwih utama wa idza takhallalat jeung di mana-mana jadi cuka naon al khumratu arak binafsiha kudatiahna eta arak toharat mangka dadi suci eta khumrah wa in takhallalat jeung lamun jadi cuka eta khumrah bitorhi sayin ku ngalungkeun hiji perkara pihak kana eta khamrah lam tathur mangka teu jadi suci eta khamrah.